dek minjem ngaran caturkeun dina beja lalakon babarit nu baheula nyorang ayeuna kasorang. Ayana sisi kidul Cimandiri kaleren kandang domba nu disebut Cidomba. Ampun paralun, saha nu diinjem ngaranna nyaeta Putri Bungsu Purnamasari. Nada ampun Putri Bungsu Purnamasari mayang Pajajaran anu lenjang. Saha anu dilalakonkeun Kalang Sunda menuju salin rupa paralun. Saha nu diinjem ngaranna Putri Bungsu Purnamasari mayang Pajajaran anu lenjang. Saha anu dilalakonkeun nyaeta rakyat Kalang Sunda nuju salin rupa ampun paralun. Ieu pintongan ti Sunda Buhun gelaran seni budaya Gebus. Buhun ieu lain hiji ajaran tapi buhun ieu hiji komunitas barudak ngora anu ngamumule di hiji budaya. Tah ieu di Karawang ge aya nu namina Gebus. Saguru saelmu ulah ganggu amit ampun paralun. Sunda Buhun magelaran bismillahirrahmanirrahim.
Yeah.
Bung